Wilujeng sonton nulis sadayana simkuring dengan ayeuna nuju di kedai Summerland bade ngopi terus pesen ya. Kita 7.000 ya. Bade ngopi heula. Mari ya periodian aduh. Panas. Ngopi heula lah. Kaos bisa nih. Kopi hidung. Musir tunduh. Kopi hidung hampas tanpa hampas ya nanti leguk manyun ngopi daya buahna leguk manyun we Sabu sabara aja nanya. Sabu sabara aja nanya. Di kason tenan, ui. Tabuh kilo kira 10 menit dalam silangin lah. Asar tabuh setengah 4. Ya waktos yang langkung setengah jam. Awas. HP Oppo ya. HP Oppo itu apa ya? Ngalian iya analitik YouTube. Analitik YouTube video short live playlist. Lumayan lah. Channelnya channel orang Sundanya, channel orang Sunda
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah channel orang Sunda rada rame ya. Orang Sunda ngangge peci Betawi Pitung, jas hidung, kaos abu-abu nya, ulah hilap lah. Alhamdulillah ya. Ya rada rame lah kontennya ya. Kemana gitu ya. Rame, alhamdulillah. Konten Sunda nak mulai ada rame. Rame, alhamdulillah. Ngopi, malah ngopi. Parantos 7 menit setengah kira aku. Itu karaos ya. Oke, topi teh gambar naon teh? Kucingnya. Naon tulisan teh? Teh sabara 18.500 dari toko sebelah. Mantap. Saat pianu kapi hatur wargi sadayana nya. Margi ya waktu sudah samporet pada ayam perayaan deui bade meser naon ka pokok sabelah sim kuring haturkeun pang ribu-ribu terima kasih atanapi kumahnya bahasa sudah teh ngaturkeun hatur nuhun kana perhatosanana anu parantos nonton kana ieu video anu ala kadarna lah. Sekali lagi nempang kade 100 sim kuring orang Sunda, nami sim kuring Khairuddin menuju alit Jaja kawit di Majalengka dan api di kampung Babakan Tiade Desa Sindamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat nuju linggih di Batam. Mohon pidoana supados aya dina ginulroh kaharajuan kinulur karahayuan ginanjar kawilujengan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.